warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Farisa dari kelas 5C. Akan membacakan nadoman Sunda. Eling eling umat eling eling, kita berjamaah kalah cicing di imah, titah maca Quran kalah weaan, titah pangajian kalah kayun lupan. Eling eling umat eling eling, titah ka majelis talim kalah ka main game, kajeun daek Jumatan kalah ka nundutan, khatib dalil kalah ka ngadahdir. Eling eling umat eling eling, datang waktu lohor kalah hayu ka molor, datang waktu asar kalah ngajak ka pasar, tinggal sholat asar nu kitu jalma kasar. Datang waktu maghrib kalah alam pikir, datang waktu isya kalah hayu ngagaya, datang waktu subuh kalah hayu katunduk, tinggal sholat subuh nu kitu jalma rariput. Eling eling umat muslimin muslimah, hayu urang sholat berjamaah, estu kawajiban urang ke di dunya, kangge pikeun jaga urang di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.